Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapangkeun nami abdi Mesti Febrianti ti kelas 11 IPA hiji. Dinten ayeuna abdi bade ngawawancara dulur abdi nyaeta Raihan Zaldian Firdaus sareng Muhammad Ramzi Hamdani. Kan entos satahun corona aya di Indonesia, terus sekolah online ge geus aya satahun gitu kan. Ji lebih seneng sekolah online atau sekolah tatap muka? Sekolah tatap muka loba barudak babaturan bangsa sawe nu aya di sekolahan. Menurut sekolah online teh kumaha sih? Sok loba tugas jeung sok di video terus teh ditanya nyuci piring ngelakeun baju. Coba tugasna Loba capek. capek. Kan lamun sekolah online mah di bere HP, lamun sekolah tatap muka tadi bere HP. Jadi lebih milih sekolah online atau sekolah tatap muka? Menurut orang lebih milih sekolah tatap muka karena sekolah tatap muka loba babaturan, bisa bermain setelah istirahat. Proses bener Lamun cek nji jadi mah milih sekolah tatap muka kunaon? karena loba babaturan balad-balad lain bisa bertemu guru yang bisa uulinan. Tapi kan lamun sekolah tatap muka tuh di bere HP, bae teh mun teu boga HP. Nah, boga HP ge. Bae teh boga HP. Baik. Sakitu wae wawancara ti abdi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.